yang naon ngalaksanakeun nyaeta tolabul ilmi anu mawi keberuntungan ayeuna tina ngalaksanakeun tolabul ilmi teh biasa naon baiji biasa bersilaturahmi biasana ayeuna lamun lain malam Jumat biasana hoyong kieu sok naon pada melanci rupa-rupa panjang barangkali kadang-kadang nangkok dina nama dina TV tapi sepuh ke teka hantu teka ewek gitu dia mengabadungan gitu ya tapi dirorokok gitu nah lucu juga teka ngarawas teh gitu aja kayak kegiatan deui mah manjleungnya dina naon dina televisi gitu cara televisi itu mocel pandangan teh gitu nya mocelna kan mocel jago gitu. Nah, karena HP gitunya, aduh, masya Allah gitunya. Tan mawi kurang ada bersyukur. Biasa naon, ngamanfaatkeun waktu kurang. Ulah sampai ke ayeuna waktu teh kurang teh nyaeta istilahna mah teu dimanfaatkeun anu sakami. Nah, kurang teh kada biasa naon ngamanfaatkeun karena waktu kurang teh ulah nugikeun ka ayeuna waktu teu aya hiji waktu anu dianggo ngalaksanakeun sholawul ilmi. Nah, upami dibanding-bandingkeun tah seurangna waktu teh kitu nya urang teh loba naonnana. Hah? Si loba naon waktuna loba ngaji jeung loba teh ngaji. Ya loba teh ngaji kitu nya. Nah, mawi ayeuna sami sakali mah manfaat gitu supaya naon? Nah, supaya ayeuna rohani urang teh kaisi. Kitu nya ulah